Pemirsa yang ada di Karawang, di Pakis Jaya, Batu Jaya, Cibuaya, Kamiri, Johar, semuanya warga Karawang, warga Bekasi, jangan lupa di like dan di subscribe Raden Bentar Channel. Oke. Oke. Saya baru jeung boga salaki ieu ge urang dan teu usaha ge. Dari dangdan mah kudu kieu pan. Kabari jeung wedak jeung lipeun ngaharutangan ge ieu kuat belepotan deh. Kumamun balik lalaki aing nempo bibir aing belepotan kieu. Batur mah dangdan ge di hotel. Aing mah kalina dangdan di leuweung alabatan ieu. Anak ua-ua. Kan. Rapeh hidup teh. Seksi amat ya nang. Nang orang mana nang? Cuek. Wow, batur mah kerang. Bohai. Nah, nempo si Akam aing. Seueul aing nempon aja. Make street sigan heueuh kos artis Marsanda. Di garok teh mending ngabrul eta daki. Ulin ka imah batur hihid teundeun di sirah. Siga kolecer wae si Akam mah. Dan balik-balik usaha apa henteu beteng aing di kos kieu pan geus bikin gede alasan mah kudu endeu ngaborojol aing mah katungkulan salaki lila-lila mah ye geus mules wae kan beteng ieu teh kabina-bina teuing boga salaki teh atuh Tayangan kemana si Akam teh rese laki balik teh sambil bere kopi-kopi Akam eta sia Akam keur naon di dieu nyampok bersih ieu boga kebon sakieu-kieuna ge da kumaha urang mah sabari jeung kebon ieu kan batur ge di dieu teh kan angker agen teuing lah angker ge kereuna 12 tahun kan ngajuru aing karunya ka anak aing eta yeuh pugu aing geus mules wae ieu beuteung projolkeun di make eta dan truk dititipkeun brojol mana coba aing ieu karunya eta anak aing mending geus teu eta kuat make sendal aing hiji sendal sia hiji alhamdulillah awe make sendal batur mah teu make sendal ieu ge sendal eta sisirangan eta dangdan kitu supaya aing betah di imah moal dengekeun sabari jeung kos kieu ge urang mah ngaranna kasalaki wajib supaya lalaki teh urang nyaheun nempo urang di wedak dilepen sabari jeung belepotan kos kieu ge urang kumaha ka maneh setiana masih ngomel keneh wae ka pamajikan teh batur mah bener teh beureum kos artis merah merekah eta mah meni jarableh kitu ye sakieu ge geus alhamdulillah bisa dangdan ngaranna di leuweung batur mah di hotel dangdan teh aing mah di leuweung jeung runtah hari eta susu dirawel ku saha eta meni saparona menyon sabelah kitu pan maneh sok unggal peuting nyusu wae sabelah sakieu ge untung keneh bareuh keneh hiji deui mah tasan teh aing teu ngarewel kitu da ye bang di sok erek nyalahkeun ka saha eueun nu beukieun susu sing ngaranna di selingkuh ya jeung leuweung entog jeung ayam domba sok kitu sok salah paham wae erek ngopi jadi seueur nempo sia aing jadi teh hayang ngopi na ge lah alah boga salaki teh kitu gini aing mangkat teh aing ngahina wae ka tadi pamajikan aing teh dumuk eta mah herang aing bina-bina teuing atuh boga salaki teh siap geus we kieu-kieu teh mah aing serenkeun ka mana we ku sia serengkeunana aing mah nyangsang di tangkal caunya kajeun aing mah diserenkeun mah di tangkal buahnya kajeun tangkal buah meureun aing jadi kelong wewe dari kieu-kieu teh mah nyeri hate aing ku sia dihina wae
Sakieu teh aing geus da. Tema eker goreng patut jalan rebleh hideung. Hari diomongan ku salaki rese. Kang aing ngaranna kereunung geus gede ulah cicing di leuweung. Ieu mah resep di leuweung aing boa main boga selingkuhan. Mending lamun selingkuhan jelema eta lamun hayam. Ka anak aing kos hayam kumaha aing? Era aing ku batur. Anak mah hayam. Batur masa reaksi dina papakaian teh. Ayo mah aduh. Apa aing mangkat aing anu herang deui aing dumuk Jangan Bang Deming ya, awewena rek ngajuru. Aya budak ya. Aing minta bantuan budak. Dak. Nempo Mang Deming teh sia. Tempat tuh di ditu tuh. Antara tuh aing ngan Bang Deming. Ayo tuh. Mana? Tah, iya. Mang. Awewe keur ngajuru di imah, dek ngajuru. Pak ngajuru? Heeh. Waduh, Awewe ngajuru. awewe ngajuru. Seolah kemana-mana, ayeuna mah bolom sia teh aing can mempesan sia, aing teu kabeli pempes ayeuna mah sia. Selama makatan kemana-mana wae aing boro-boro jeung mayar dendaan aing. Jauh dendaanana ge. Ayeuna mah komo sia cicing di imah batur mah dendaanana ge kira-kira ayeuna mah. Sia cicing we di jero, sia bolom nya. Aing can kabeli pempes teh aing geus pempeskan makarak aing sia dikeluarkeun deui. Cicing ana di jero sia. As aing lah. Assalamualaikum. Salam. Mak, Kena neng. itu awena Mang Deming ka rasa beuteng. Oh, ayo tuh. Ayo. Ayo. Sabar kam, kuaing ditupan bolna kam supaya trek keluar. Itu sama kam geningan. Aduh, maparaji lila amat maparaji ieu teh aduh. Oh iya mak, ayo mak, tekan mak, caker mak. Ayo mak ieu teh mak, aduh, ieu geus nungguan tadi mak ya. Aduh, ieu teh cicing betul aduh. Ayo ya, ieu mah mage keluar. Mah keluar ieu mah gede teuing betul mah. Mah keluar ya. Tahan. Sabar. Tahan napas neng, tahan napas. Tahan napas. Tahan napas neng. Bantuan atuh. Ayo. Bantuan Deming. Tahan napas. Sok, ayo. Wah! Betot. Bantuan betot. Cek aja. Buset. Ulah-ulin hayam mah dirawa. Ngajuruna ge jadi hayam. Uruku siapa? Aing ge naon, Kam? Akibat sia nyonyo we hayam kitu teh. Siap. Ulah sok nyalakeun ke pamajikan. Cek aing ge sia teh Kam ulah ulin wa di leuweung. Saya selingkuh ya jeung hayam sigana mah ye. Boro-boro selingkuh aing aduh. Hayam lebar rotak. Sia eta mah nyonyo we hayam. Jadi we hayam teh macek aing. Aduh.